alusna mah ulah jeung nage nanaonan mamawataneun ti dieu nya kaberat-berat dahareun kita raka asukeun da bates nangan ukur sakoper nya pinuh komo meureun istri mah ku baju wungkul ge jigana kajen teuing mawa baju daripada mawa dahareun soalna bakal remen disalin di ditu nya panas sakedeung-kedeung mun kaluar teh harudang ganti kajaba keur di hotel aya AC sanajan keramikna atawa naon ngaranna teh marmerna mah tiisnya cenah eta teh nu sakitu panasna di Masjidil Haram amparna mah karasana tiis kita percaya kewang cobaannya beda jeung di urang dingnya di pelataran Masjid Agung eta oge sami jiga di hitungan eta mah pas ditincap teh panasnya tadi ditu mah cenah tiis kajaba cai Zam-Zam cai jam-jam sanajan aya di tanah haram maka eta mah alus ku dibawana ari cai mah beda jeung bangsa taneung beda jeung bangsa batu kumaha lamun mencit boboroan mencit satokan ceuk kamari wajib ngagantian tah ieu mah mencitna teh dumadakan dadak dumadak nya ngadak-ngadak mencit urang mah gelo ujug-ujug lang-lang ling-ling di ditu teh keur gelo teh ujug-ujug neneangan bedog tuluy mencit domba contona teh maka eta mah teu katempuhan tapi syarat kudu kumaha anu mencitna gelo naon sababna panganu gelo teu katempuhan sabab nu gelo mah akalna teu bisa dikendalikeun kajaba mun gegeloan eta mah wajib nya jeung doraka mencitna ge titip tos teraskeun hancana mana Bismillahirrahmanirrahim wa ma zaka ayil hasru ma'asidikin wasuhada illa li ajli ma yalqahu min mujahadati nafsihi al amarati bil maksiyati wa hawahu wa huwa mailanun nafsi ila ma tastalizu bihi minasyahawati min ghairi da'iyati syar'i saur kamari tukang dagang teh anu bener jaminanana sajajar jeung para siddiqin sajajar jeung para syuhada gede ganjaranana dagang tehnya geuning kunaon pangna dagang teh gede ganjaranana teu kacaritakeun dina hadis ngoret akur ganjaranana jiga nu maot syahid tapi nu dicaritakeun teh dagang sabab dina dagang wa madzaka illa li ajli mayalqahu min mujahadati nafsihi sabab ari tukang dagang mah sapopoena teh perang jeung hawa nafsuna perang jeung kamaksiatan maksiat naon sok sering dilakukeun ku tukang dagang di antarana bohong sering eta tehnya tapi ieu mah tukang dagangna anu naon anu teu bener jika cek kamari teh sabaraha ieu mah 10.000 8.000 we aduh jang can kenging ti dituna ge nya kitu eta saperti padahal mah ti dituna teh sabaraha 5.000 sapertikeun kitu teu pira ngabelaan duit sabaraha 1.000 nya 10.000 ditawar 8.000 dicampuran ku ngabohong atawa saalit ewang we pugu itu mah 3 alit
sapertikeun kitu mantap perang unggal poe teh kumaha tukang dagang nu ngajajarnya nu hayang dibeli teh jongkon urang jongko batur maka hayangna teh kumaha ulah payu we mantap pas kakara asup ka pasar nih hayang naon mangga milihan nih sok segala ditanyakeun ieu nembe kaluaran anyar cenah tah diajak ngobrol padahal mah baju eta teh geus heubeul didinya teh nya tah ieu namejol cenah atawa lamun tukang nog mani ieu mah namanya sumping cenah adeut keneh buat teh geus lila tah sapertikeun bohong-bohong nu kitu lamun ngabohongnya ari henteu mah henteu eta teh rawan pisan ayana di tukang dagang mantap tukang dagang mah lamun bener gede ganjaran nana disamikeun sareng tukang ibadah sidikin disamikeun sareng jalmi nu maraos syahid wahawahu nya sareng karena arah-arah hawa nafsuna naon ari hawa nafsu teh wa huwa mailanun nafsi condongna nafsu condongna hate ilama tastalitu bihi condong kana anu pikaneunaheun komo ari nu geus lila manya geus biasa ngobrol sok kacaritakeun lamun nu aya ngobrol nyoros-cos teh disebutna tukang obat geuninnya padahal mah teu sakabeh tukang obat kitu jiga anu dagang ngampar nih ngobrolna teh nyoros cos nu rek meuli teh teu kabagean ngobrol ujug-ujug meuli we nya dan geus kabawa teh obrolanana dibere obrolan anu eta obrolan teh ngeunah keur manehna bahkan ku bohongna jadi kauntungan wa qahriha ala ijra'il uqudi ma amarallahu ganjaranana gede teh manehna geus mereketkeun geus perang geus maksa kana hawa nafsuna da ceuk hawa nafsu mah sok ngabohong jigana mah nu meuli teh ieu teh boloho jigana mah can apeulun sok kesempatan ceuk hate teh nya tah di dinya teh kan perang gede pisan sabaraha ieu 1 juta kaciri anu meulina teh teu arapaleun jiga nu sok ngidar barang-barang elektronik ka dieu dinya jiga anu tukang naon anu pijit teh sakali mijit 50.000 lamun teh mah ngageter ieu teh panyakitan pugu didedetkeun saeutiknya tah sapertikeun kitu da teu apaleun ieu nu diurutna ge nu dipencetna ge kesempatan tah sapertikeun kitu contoh namanya eta mah kan jelas ngabohongna urut tertah di dieu panyakitna pugu didedetkeun masih ku urang ge ku sorangan bisa dedetkeun we di dieu panyakitna sapertoskeun kitu kan eta teh perangnya tipu ulah boloho ieu mah tipu we contohna teh